الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد، أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dinten ieu danget ieu urang sadayana nuju nohonan panggilan ti Allah. Nyaeta ngalaksanakeun ibadah Jum'ah anu upami ieu ibadah dilaksanakeun secara sempurna, urang bakal memiliki jiwa istiqomah. Teguh pengkuh nyicingan dina agama, nyicingan dina pelaturan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ieu ibadah bakal biasa ningkatkeun kualitas iman jeung takwa anu jadi pondasi dina sagala gerak langkah urang sadayana. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Manusia mangrupakeun makhluk Allah anu diciptakeun kalawan bentuk anu paling alus. Diciptakeun kalawan bentuk fisik anu paling indah. Serta disampurnakeun kalawan Allah masihan perangkat lunak anu kalintang pentingna pikeun kebutuhan manusia sesuai fungsi sinareng kagunaanana sapertos akal pikiran, rasa jeung karsa. Manusia benten sareng makhluk Allah anu liana. Malaikat diciptakeun ku Allah mengungkul ngagaduhan akal tanpa dipasihan syahwat sareng nafsu. Hayawan ngan saukur dibekelan syahwat hungkul sehingga hirupna ngan bisa yang memenuhi kebutuhan awakna sorangan seperti barang dahar, nginum, berhubungan badan jeung sagala hasrat anu sifatna jasmaniah semata. Sementara setan diciptakeun ku Allah kalawan bekal nafsu wungkul nu matak pantes setan mah salila hirupna ingkar tina nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala lain jeung manusia seperti anu aya dina surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sanyana kaula geus nyiptakeun manusia dina kaayaan bentuk anu paling alus. Manusia diciptakeun ku Allah kalawan dibekalan akal pikiran, syahwat sinareng hawa nafsu. Nu mawi kahirupan umat manusia mah leuwih dinamis karena manusia berjuang di antara anu tilu eta. Manusia bisa jadi seperti malaikat dan wungkul tunduk patuh ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa seperti hayawan ngan saukur mementingkan kebutuhan jasmanina. Nya kitu deui manusia oge bisa seperti setan ngan saukur ngumbar hawa nafsuna. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka berkaitan sinareng hal anu tadi dibahas sakumaha anu dikutip tina kitab Ihya Ulumuddin bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadau arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam yaziluha arba'atu asya'a ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wa tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amal salih. Didauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dina diri hiji jalmi aya opat permata anu kacida berharga.
Lamun eta jalmi bisa ngajaga jeung ngajaring eta permata, insya Allah Allah bakal masihan keberkahan serta eta jalmi bakal diselamatkeun baik di dunia maupun di akhirat. Sawangsulna lamun teu bisa ngajagana maka eta opat permata bakal leungit ku opat perkara. Opat permata eta nyaeta hiji al-aqlu, akal. Ari anu disebut akal teh nyaeta nurun fil qalbi yufarriqu aw ya'rifu bihi bainal haqqi wal batil. Akal teh nyaeta cahaya dina hate anu bisa ngabedakeun atawa nganyahokeun mana anu bener, mana anu salah. Ibnu Hajar al-Asqalani dina kitabna Nasaihul Ibad ngungkapkeun kalawan definisi zauharun ruhaniyun khalaqahu Allah Ta'ala muta'allaqan bi badnil insani yu'arafu bihi al-haqq wal batil. Akal teh nyaeta permata rohani ciptaan Allah anu aya dina jero jasad jalmi kangge nganyahokeun antara anu hak jeung anu batil. Jalmi bisa ngapung, bisa mengelola bumi, bisa jadi teknokrat, bisa menduduki jabatan anu luhur, bisa senang, bisa subur, bahkan bisa selamat dunia sinareng akhirat. Eta sadayana karena dina diri manusia aya anu disebut akal. Anu tangtos bae lain ngan saukur akal, tapi kudu dibarengan ku ilmu pengetahuan anu luas sesuai sareng anu parantos dijelaskeun dina surat Al-Ankabut ayat 43 anu tadi kapihatur dina muqaddimah ieu khutbah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Jeung perumpamaan eta Allah ciptakeun pikeun manusia jeung teu aya anu paham kecuali jalmi-jalmi anu ngagaduhan ilmu. Negara Indonesia sangat potensial, pendudukna seueur, negarana gede, agraris, kekayaan alam anu luar biasa, baik dina hasil bumi, hasil hutan maupun hasil laut. Tetapi lamun pendudukna henteu berakal, henteu berilmu, serta henteu memiliki keimanan jeung ketakwaan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ieu negara moal karasa nikmatna pikeun urang sadayana. Umawi ieu akal teh kedah dijaga ku urang. Sabab lamun teu dijaga fal ghadabu yuzilul aqlah. Ieu akal bisa leungit ku sifat ghadab atanapi gede ambek. Sabab lamun jalmi berakal henteu sabar atanapi babari ambek, bakal hilang kontrol dina sagala tindak tandukna, bakal out position sebab tindakan anak lain didasarkeun kalayan akal anu sampurna. Permata anu kadua anu aya dina diri manusia nyaeta ad-dinu, agama, tegesna agama Islam. Ari anu disebut agama ad-dinu wa ma syara'ahu Allah Ta'ala ala lisani nabiyhi minal ahkam. Agama teh hukum-hukum anu parantos disyariatkeun ku Allah Ta'ala kalayan perantara lisan nabina. Sedangkan anu disebut Islam nyaeta wal islamu wal khudu'u wal inqiyadu li ahkami syar'iyyah. Islam teh nyaeta tunduk jeung patuh sesuai hukum-hukum syariat. Singkat nama agama Islam teh nyaeta aturan Allah anu dibikeun ka jalma berakal pikeun kebahagiaan di dunia sinareng di akhirat. Jalma anu beragama salamina bakal nurut karena aturan Allah. Tapi ingat, agama eta oge bakal leungit lamun dina diri eta jalma boga sifat hasud wal hasadu yuziluddin. Ieu agama bisa leungit ku sifat hasud. Ari anu disebut hasud nyaeta tamanni zawalan ni'mati 'anil ghairi. Ngarep-ngarep supaya nikmat batur leungit. Maka lamun geus kitu eta jalma bakal jauh tina agama serta bakal leungit imanna. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Kudu ngaraksa maneh tina sifat hasud. Maka sanyana ieu hasud bakal ngahakanan kana kahadean seperti halna seuneu ngaduruk kana suluk. Lamun di hiji negara atanapi di hiji daerah pimpinan atanapi pendudukna ngabarogaan sifat hasud, maka eta daerah moal daekeun maju. Numawi pantes Kangjeng Rasul kantos ngadauh al hasud la yasud. Jalma anu hasud teu bisa dijadikeun pimpinan.
kahartos pisan ku urang sadayana. Sebab lamun para pemimpin hiji negara ngabarogaan sifat hasud, maranehanana akan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyatna. Rakyat ngan saukur bisa menikmati santapan tontonan yang tidak mengenakan di saat para pimpinan adu jotos, silih jungkelkeun, silih gorengkeun, silih rebut kekuasaan, sementara rakyat menjerit dengan berbagai musibah, menangis dengan harga kebutuhan yang kian meningkat. Urang doakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan para pemimpin urang mah sing dijauhkeun tina ngabarogaan sifat hasud, sehingga naon anu dicita-citakeun ku urang sadayana nyaeta negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terlaksana dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Katiluna permata anu teu eleh pentingna jeung teu eleh berhargana nyaeta al-haya'u, hartosna boga kaera. Ma huwal haya? Al-haya'u fil lughah taghayyurun yalhaqul insana min khaufin ma yu'abu bih. Haya secara bahasa berarti robahna perasaan dina diri hiji jalma karena sieun dipoyok batur. Wa istilahan jeung haya menurut istilah khuluqun yab'asu ala jitinabil qabihi wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi bil haqqi. Haya nyaeta akhlak anu ngadorong hiji jalma kangge ngajauhan padamelan goreng jeung nyegah tina hal-hal anu bisa ngalanggar hak batur. Jalma anu boga kaera insyaallah moal daekeun midamel kaawonan serta moal katinggalan kana midamel kasayat. Mun kade ieu sifat haya atawa sifat boga kaera bakal leungit ku sifat anu namina sifat toma. Namun jalma geus ngabogaan sifat toma atanapi sifat kadedemes, manehanana bakal wani ngahalalkeun sagala cara sabab sadayana tindak tandukna teu dibarengan ku sifat haya atanapi ku sifat boga kaera. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, permata anu kaopatna nyaeta al-amalus shalih, amal shalih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saenyana sakabeh jalma aya dina karugian kecuali jalma-jalma anu iman jeung jalma-jalma anu daek digawe amal soleh serta saling nganasehatan supaya taat dina kabeneran jeung saling nganasehatan supaya taat dina kasabaran. Jalma anu beramal soleh bakal tekun beribadah ke Allah sebab pada melanana bakal semata-mata miharap ridho Allah, bakal beres jeung sasama serta sejahtera baik di dunia maupun di akhirat karena memang bakal urang anu hakiki nyaeta amal soleh. Tapi upami urang teu bisa ngajaga ieu sifat, hati-hati wal ghibatu tuzilul amal soleh. Ya amal soleh bakal leungit kulantaran jalma boga sifat anu disebut gibah, hartosna sok resep nyaritakeun kagorengan batur anu can puguh bener. Resep fupat bari dina hatena boga perasaan dirina anu paling bener. Mangkaning dina hiji keterangan jalma anu sok gibah atanapi sok ngomongkeun kagorengan batur, kahadeanana eta jalma bakal dipasikeun ku Allah ka jalma anu diomongkeunana. Keteranganana jelas baik dina Al-Quran, Al-Hadis, nyakitu deui anu parantos dijelaskeun ku para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.